aya nyambuk colok. Ai mana rek naon ka dieu? Urang ka dieu rek neangan bagong. Oh, ane kuat. Siap. Hareup ning. Bagan jeung lauk rame nu bigna. Lauk mas tadi betok, tah kitu halalus. Nu bener saya teh ngomong teh. Mana secemle eueuh. Anjing eueuh yang paling eueuh pugangna. Lihat ting maneh, cupang ye ka manakeun? Anu poha, anu seksi keranda ge aya. Uang tenagamu ngomong wae. Mun hiji 14.000. Ieu lamun 2 30.000. Capek gawe teh kebon deui ka kebon deui. Urang ka kotanya. Kieu nasib geus gawe kieu ngabantuan kolot hayang ka kota bisa ngabahagiakeun. Istirahat ah. Hayang ulin jeung barudak dari korban wae. Teu ulin kosong. Kumaha ulin wae kitu. Tapi sieun belum. Sieun jadi korban urang deui teh. Keur makamari dialungkeun kana balong deui. Ulin deui bisi balas dendam ka urang. Kumahanya kieu teh urang mah kumahanya ieu euy da teu ulin kesel teh. Ulin wae deui tawanya. Baiklah mudah-mudahan paling uang balikeun lah engke mah. Urang uang jailan deui nya. Mudah-mudahan euy bisa uang jailan deui teh urang lah. Nah, senjata urang. Ayeuna mah moal sieun deui ku si Ayu. Si Ayu jailan urang pan tembak si Ayuna. Moal sieun ayeuna mah euy. Geus boga senjata ayeuna mah. Jeung si Ayu. Wah, si Oji. Tapi kita si Ayu nya. Mun aya si Ayu maka jadi luput. Banyak ditembak ke jauhan. Tapi sorangan euy. Bae lah uang goroan kurang lah.
Jik, ka dieu Jik. Urang ieu di dieu. Oi, kenal mana didinya? Nah, taguan sakedeung. Ka dieu lah. Wang ka saung ngobrol-ngobrol jeung urang. Kenal mana didinya? Biasa, erek nyawak bajing. Mana banyak aya emang? Ieu, di bere gaji. Tuna, aya nyapluk, colok. Ya mau bodor wae. Pas nu beunang wae. Sia mah teu nyahoan we, ke tingali urang. Ai mana rek naon ka dieu? Urang ka dieu rek neangan bagong. Nah, di dieu mah eueuh bagong. Mane we teh nyaho di dieu aya bagong. Mun mah teu da ulin we mah yang mane sok ulin di lebak teu ningali bagong. Lah, urang mah tayang nyaho, tayang apal aya bagong eueuh ge. Kan urang teh heran. Ai mana ka dieu teu mawana naon. Heeh, da urang mah teu mana naon. Kan upana kurang dituna di dieu. Tah, upana. Bagong ge mah beukieun atuh. Tak apaleun maneh bagong teh beukieun kudu kieu teh. Yeuh, kumaha cekelan. Tuh kan ditampak ku bagong. Tipe dia kuing gerak. Cicing atuh maneh mah pinter kodek ngarayan ka urang bisa di kuing deureyan emu maneh mah. Heueuh lah, heueuh. Naon cicing di dieu sesoranganan? Urang arekna buaya, lumayan kulitnya bisa dijual. Jeung bisa digeun jaket, biasa jaket. Mahal deh lumayan. Eta mah hewan anu dilindungi. Kade mana bisa ditewak? Moal mah mungkin urang ditewak. Eta buaya hewan anu dilindungi maneh. Mun maneh mah ya, maneh kena pasal sia. Pasal mah mun urang maehan, urang mah moal maehan. Eta teh buaya teh kumaneh teh dijieunkeun jaket. Pasti kumaneh dipaehan, disisit kulitna, dijieunkeun jaket. Wing bisa nyokot kulitnya tanpa maehan buayanana. Urang ge nyaho eta pasalna. Moal mungkin eta buaya mun dicopot kulitna pasti pae. Mane can nyaho carana nyokot kulit tanpa maehan buayana? Yeuh, kuing di bejaan. Emang bisa sok cik kumaha carana? Mane nyaho kurupuk? Nyaho atuh eta mah kurupuk mah. Yeuh, kurang di bejaannya. Meuli kurupuk satoros heeh. Tumpat ka warung, bawa ka dieu talian surapia, terus teh dialungkeun. Dagoan we. Ieu meureun ngadagoanana. Euing kakarak ngadengek buaya beukieun kurupuk. Pokona masing sabar, da buaya ge beukieun kana kurupuk. Tah, kan kita buaya teh nyamperkeun, aya deui trikna. Kumaha cik carana? Nah, amun buaya datang, kurang intip heula. Tah, kan si buaya teh nyamperkeun kana kurupuk, ke kurang diintip talaunan. Nah, pas buaya nyamperkeun kana kurupuk, intip talaunan. Pas buaya ngadar kurupuk, cekelan buntutna bereurewas. Woi, ah, kan buaya lompat kacekel kulitna ku urang kan lumayan cek. No. Aing tadi kasih odas nanggu. Terus odasnya disuguhan tuh kopi ya. Nah, wing teh balik erek Jumatan. Jadi tagih duit kopi. Ditagih seberapa nih cik? Eta disuguhan kopi jeung molan. Kurang teh molan nanti kadar 2. Eta ditagih goceng. Patir sabar, jik sabar. Nya si eta pelit-peliting. Kok ngomongna bos cupang aing mah. Ini pelit-pelitingnya kabalatenya. Geus lain mah kieu, wong paling we cupangna. Dosa maling mah. Mun maneh malingna mah bae urang. Ayu baik urang geus patah. Strategina kumaha eta teh? Geus saeuna mah ketek we. Mane anu ngajak ngomongna, urang nu malingna. Ayo urang kudu ngajak ngomong kumaha.
we ayo mah ngomong tentang cupang tentang nanakeunana nganaukeunana sok segala tanya eta we pokona mah mun bisa mah si Lila kamu mah urang loba maulna kayak kurang dijual kasih Agung. Ayo nama hayu. Kalau misalnya kapangi ku si Odas, main misalnya kan ulah membawa urang. Siap kalem aman jeung urang mah aman. Itu ayo nama hayu ah, orang balik. Tempat hujan, kemudian itu ayo. Sekalian bari mau nongol ya. Oh, nya. Berat lumayan. Nah, kurang bantuan doa we. Bantuan mah. Baik, ketudu. Ya. Buat kelewang. Dah aja. Oke. Atau ayo berat. Mau aneh kuat. Kamu pada gitu gitu baik coba. Baik paling murah. Berapa tuh? Aku ingin bayar di poros Anjing ulah tuh goblok berat ya anjing. Sudah kesarakan ya. Beli lagi ya. Ini mau lah. Buat penjajanan mana ini aja itu kurang dia. siap. Oke. Assalamualaikum Das. Salam ya naon euy. Kemana wae Das? Aya para kudang sare kan. Sare wae. Sare woy ya cupang nah. Sare wae mending ngopi kunaon? Kuat tuh puting dadangan eta bisnis. Tuh orderan pino. Ayeuna terek ngirim gede mah. Rek ieu loba kene di ditu. Loba kene kiriman. Tumben mana ka dia aya naon euy. Urang teh ka dieu teh yang kos maneh yang bisnis cupang. Hah, mau bisa maneh mah ngurus cupang mah geus we mending kena nganggur maneh mah. Tuh mun mau bisnis lele ternakeun. Kumaha carana bejakeun lele? Ai cupang ulah mah. Apa urang ge maneh sieun kasaingan ku urang aya mijakeun cupang mah nya. Aing mah teh sieun kasaingan, sok urang keur bere nyaho kumaha carana. Anjir si Ojik mah ngajak ngomong dinya lain bawa ke hareup. Saya tuh aing mau cupangna. Tah, gitu atuh bejaan. Air mah ngobrolnya orang di ditu yuk di hareup bari ngopi wa di dieu teungeunana bareng itu. Ah, yuk. Maneh olo-olo pisan. Geus atuh ayo ngarep. Tah, geus ka hareup nih. Nah, kayak kelar nih. Kumaha tuh ai jenis-jenis cupang teh anu alus anu laku di pasaran. Kalau alus keur dikawinkeun mah cupang seperti bagan jeung lauk gurame nu bika. Lauk emas tadi betok, tah kitu halus. Nu bener saya teh ngomong teh rasanya Kapan urang mere nyaho anu laku di pasaran, anu langka eta mah. Moal aya karamaneh meureun kitu. itu teh bener wae aya nanya. Ayeuna mah geus we minta syaratna eta cupang. Eta syaratna maneh kudu boga heula cupang, lamun teu boga cupang ukur gurame eta ternakna lain disebut ternak cupang, ternak gurame eta teh. Geus lah, ayeuna mah nu kadua naon?
Syarat nu kadua mah kudu boga pakan cupang. Lamun teu boga pakan cupang seperti huwut tawa sente eta pakan urame jeung jaher. Tama Kembali wae. Anu katilu aya teu? aya nu katilu ge, minimal maneh kudu boga tempat ikut ternakna. Lamun maneh ternakna dina balong tah dalam 10 batak kakara bisa. Kan laukna baradag cupang leutik. Atuh lah lepas itu na balong gede mah. Atuh di daharan ku gurame. Yang matut pisan ngabejang. Sok ikna naon deui maneh ka urang. Aya nu kaopat aya teu? Nu kaopat aya. Maneh kudu boga duit, lamun teu boga duit maneh mah bisa meuli cupang, meuli pakan, meuli tempatna. Tah, maneh kudu boga duit eta. Maneh boga teu ayeuna duitna. Duit wae, bukan uing teh nganggur. Geus cicing atuh itu boga duit mah, ulah yang ternak-ternak. 3 urang bisnis, moal bisa maneh mah. Ah, aing mah rieuh. Ah, balik aing mah. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo maneh ke mana? Waalaikumsalam tuh waras pisan dak teh. Duh cupang teh mah sarada kariruk kieu cing paraban heula. Dalahar. Dalahar ngantri. Sok, hiji, kemen. Tah dahar. 2, boy. Tah. 3, William. 4, Marco. 105, Cemle. Mana si Cemle eueuh? Anjing eueuh ieu mah paling eueuh pugangna. Duh emang cupang eueuh. Opat tuh ieu mah. Si Cemle, Raang, si Rosin, si Kemod, reueuh tuh ieu mah kamarana deui. Mun paeh mun kudu aya bugangna ieu teh di dieu, tapi eueuh ieu mah. Duh, anu maling teh ieu teh. Duh, yang mah curiga kasih. Oh, Ji. Kira ku manehna kerja samanya jeung sahanya. Sama mungkin ieu mah. Cik, kayak urang telusuri ku urang sugano ya teh maraneh. Si Kojik teh jeung saha. Duh, cupang kesayangan. Uwing eta mah tuh dijual 5 juta aing paden leungit dah. Aing ge di kanang ayam deui teh si Kojik teh ngomong naon sih eta? Ieu cupang eta manakeun. Gila gila ku hanta tadi situ naon mah ini si Kojik kehead mah. Lihat ting maneh cupang ieu ka manakeun? Kading lah radio. Eta teh cupang tunangan di maneh heeh. Kayak geus penting. Urang-urang jual. Amun ayeuna mah si kapangiheun heuh cupang tunangannya ya di imah heuh. Heuh sok. Diulangnya heuh. Ayo, aing manita budak teh. Pugu aing erek ngalacak-cak di termancing lele aing lapar. Lila teh kemana ya budak? Aduh aing coba lapar, budak can aya di anu dipitah. Nyokot bendulan hungkul ke menilila teh aing hayang ngusep lele anu batur. Bulan ya. Yuk. Sia sing sopan atuh yung yang sia teh bapak-bapak sia teh. Mana bendulana dia? Ya, betulan ya. Bawa bendulana dia. Ka dia. Dia geus mata sopan ge. Dia. Dia keula dia. Ya, geus mata sopan. Ayeuna rek ngabantuan urang linya. Anu loba cak-cak di mana? Tuh, di ditu ah. Ayo atuh urang ka ditu. Ayo. Yang cak-cak nu kumaha? Ayeuna nu kumaha? Loba ah jenisna, nu kumaha? Emang nu kumaha wae jenisna? Nu poha, nu seksi randa ge aya. Nu bener maneh, emang aya nu kitu? Bener ah, teh di mah aya. Nu bener maneh ye aing keur lapar ngeun aya di shop ye. Curi wae nyangga sayu ah. Itu tuh loba tuh cak-cak tuh. Oh nyawa
Aduh. Menang nih. Wah, ini. Di mana nih? Tuh, di situ. Yuk. Tuh, ayah tuh. Aing mah teu beunang deui wae. Ah, sama belum tuh. Sia teu sopan geus mah di ditu teu sopan ka urang teh. Udah benar mana mah boloho. Awak kayak gede nengok cak-cak kayak tuh gunang-gunang. Balik sialan. Cicing di dieu tungguan tenagamu wae. Buru mana sih? Dilihat teh lempang teh. Buru ambil dah. Gila urangnya ya acara nggak sekedar. Dia geus kurang dipisah-pisahkeun. Ayo urang geus dijual ke sayurnya. Ayo tuh keburu paeng. Bisi kapangeueun tuh si Odas. Aduh aing mah waeuna eueuh bisa nu ngajak kuliah. Kuliah kesel aya we teu budak ge di aduh. Bingung aing candaan boga duit kumaha ya. Yus, Mir. kemana wae mana? Cager, Cager aduh yuk. aing mah. Anjing tumben mawa cupang euy. Yuk. Urang teh Dari ukula. Siap. Aduh. Mereka tuh kaluhur. Siap tuh, Dik. siap. Anjir, cupang na alus euy. Kata tuh. Menang maling di mana? Apa menang maling? Tak maling. Menang meuli urang. Ngan ayeuna teh keur butuh duit urang teh Aduh. dijual. Tipes euy, di ispesak. Bae lah. Di kantor. Apa sarang naon tangkap? Hah? Kantong kering. Aduh, aing apa keneh wae. Apa? Ayo, halus euy warna ini. Bae lah sunting murah lah 14.000-an. Harunya ka maneh? Gua aing keur nganggur ditawaran sakitu kumaha cara boga duit 5.000 deui. Ayo dianyuk lah suki gitu. Ulah tuh dianyuk mah keur modal deui itu. Oh, nya kumaha. Aduh, teu kabita euy. Barang nama euy aralus kieu cupang ge. Kumaha nya? Mir, Ji. Ini mula tuh maneh ka saha we? Bae, mumpung dimurahkeun ku urang 14.000 bae lah. Geus atuh urang rek nyambeula ka indung urang. Ya. Sok atuh sok ke. Gantosnya. Oke. Cair mantap sip lah lumayan tuh ya ngebas aku mah ya tuh anjir mantap pisan tuh Duit mah aya aduh. mantap sok ayeuna mah mumpung harga balatnya hijina 14.000 Cuna tadi sa ieu 14.000. 14.000 bae diskon kamu Geus we nama nu benerna sabaraha Mir, Jik. amun hiji 14.000 amun 2 30 amun ek 3 50 bae lah harga balat ka maneh terus kumaha mah Lamun hiji 14.000. Ieu lamun 2 30.000. Lamun 3 50. Wah, menang diskon ya. Tolong badak-badak blegung. Ya teh lauk teh ya opatnya. Bae teh meuli teh 3. Nah, kurang copot hijinya. Nah. Siap teuing. Nah. Ah. Nuhun nya. Siap Nuhun nih. nya. Ada laukna di parapan. Cing eta cing awet laukna. Siap, Jik. Yuk ada ulah digorengnya. Oh, siap. Aduh, menang cupang euy. Kudu siki. Kurang asup. Duh.
cupang dengit di opat kerma cupang super nih kerma mesti sayang teh opat jadinya dijual mahal dan lengit deh jadi gak baru dak ini mah nyobaan nanyakeun ini mah duh juga si Ayung tuh mah kenaon seranganannya kermajong lo deh kasurupan tuh naon sampurkeun Ayo mah kenal das cager. Wah, percaya teh naon menang diskon. diskon naon Aya we pokona mah. Diuk Naon, lah, naon, diuk. Nah, das. Melihat mana sih ganu bingung gitu. Aya naon? itu keur bingung itu leungit cupang opat gitu keur mah dijual di sama mahal deh Waduh, mana kaleuwitan cupang? Aduh, emang dasana lain milik das ya mah. Ya, urang percaya menang diskon tadi meuli lauk 3, meuli harga lauk hijina teh 14.000, apa teh? Lamun 2 30, lamun 3 teh 50 dah sayang apa mah sok promonya. Diskon neng mah. kalah si Ayu naonnya mun hiji 14 namun 2 28 namun 3 42 si Ayung tolol-tolol teuing tuh nya mah Ya, bener cek urang ge. Cupangna cupang super murah keur diskon di lamun hiji kan 14.000. Hayang nempel mung cupangna kos kumaha. cik nempo bawa ka dia cupangna ningali Kelak, ku aing dibawa heula nya. sok buat badag si Ayung borohonya tolol pantesan ngan gawe si eta hese wae pantesan we tolol eta boloho aduh aing tipu karunya kan jadi balad mah Ya, alus ya cupangna tempokeun 3. Tah, ieu cupang super ngaranna. Wah, cing urang tempo asa wow ieu mah cupang teh ai mana ieu menang di mana ieu dicirina ge asa cupang urang ieu mah si Aang si Rosid kemet gitu asa nama lain anjing. Ieu mah menang meuli di si Amir jeung si Oji keur diskon Urang. 50 tilu. Berarti Hiji si Ojik teh 14.000 nipu urang. cenah. Kiraha si Kojik tipu mana aing teh tadi apa? we gua balik tuh ciri-cirina ge lamun si Rosid aya biruan lamun si Aang bodas lamun si Kemet buntutna panjang eta mah nu uwing Anjing. Si Amir jeung si Ojik nipu uing. Cenah menang meuli manehna. Hiji teh 14.000, hiji teh 14.000. 2 teh 30.000. Duit aing lapur ku si Ojik. tuh nya ieu mah Ojik, Cupang siap kamari urang. Kadieula. naon Ayo cupang menang diskon, cupang menang di mana, Ojik? nang meuli urang mah Meuli di mana? bisa sapasar lama nang meuli Tanya si naon Odas ieu mah nu naon? urang apal ciri-cirina ge ieu mah Dan kieu teh loba tuh das ini hiji 2. Ani nu uing sapal Ojik sia nipu ciri-cirina aing, si Ojik wawaniana nipu aing. Ku aing ek disangsangkeun kana tangkal tomat. ampun wah sia ngaku mah paling sangsangkeun tangkal toge Kepet. Lain urang nu maok mah tuh si Amir we mah mimilu hungkul. Mana si Amirna? Hayang. Gata apa si Amir? Hayang si Amirna. si Oji kapangeun euy anu bener dikuntungkeun deui ke kamari kamu tuh si Amir tuh Udah. Segala aing gua itu gua.